Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4. Pangajaran kalima penghargaan jasa para pahlawan. Materi ayeuna ngeunaan maca teks riwayat hirup atanapi biografi. Tujuan pangajaran anu kahiji maca teks riwayat hirup atanapi biografi inohong Sunda. Anu kadua maham eusi bacaan riwayat hirup. Si jalak harupat Raden Oto Iskandar Dinata dibabarkeun di Bandung kaping 3 Maret 1887. Ari pupusna di Tangerang sasi Desember 1845. Raden Oto hirup di lingkungan kulawarga priyayi anu boga jiwa ngarakyat. Satamatna ti SD, Oto nuluykeun ka sakola guru di Bandung. Tuluy pindah ka Purworejo, tidinya Oto dibenum jadi guru his di Banjarnagara tahun 1820, di Bandung 1821 dugi ka 1824 jeung di Pekalongan tahun 1824 dugi ka 1828. Di Pekalongan Oto aktif dina organisasi Budi Utomo sarta kapilih jadi anggota Dewan Kota. Tahun 1825 Oto sabatur-batur ngadegkeun sakola Kartini. Nya dina waktu harita Oto ngeritik paguyuban Pasundan. Anjeunna nazar rek mencit hayam tuluy embe lamun paguyuban Pasundan bakal bubar. Tahun 1828 Oto pindah gawe ka Jakarta jadi guru his Muhammadiyah. Waktu di Jakarta, Oto jadi anggota paguyuban Pasundan anu kungsi dikritikna. Minatna kana politik jeung pajuangan kemerdekaan Indonesia beuki ngagedur. Nya kapilih jadi pupuhu pangurus puser paguyuban Pasundan sarta jadi wawakilna di Dewan Rakyat. Waktu biantara kritik-kritik Oto ka pamarentah Hindia Walanda teh pohara peureusna. Inyana kungsi nyebutkeun yen Indonesia pasti merdeka. Naha Walanda rek indit sorangan atawa serah bongkokan bangsa Indonesia nya ku kawaniana tea Oto menang jujuluk si jalak harupat. Nyaeta ngaran nu biasana dibikeun ka hayam jago anu wanian tur tara elehan. Dina tahun 1841 Oto jadi anggota GAPI minangka wawakil paguyuban Pasundan tur anggota Majelis Rakyat Indonesia. Waktu penjajahan Jepang, paguyuban Pasundan dibubarkeun pikeun nganyalametkeun kakayaan paguyuban Pasundan. Oto ngawangun badan usaha Pasundan anu dipimpin ku Sanusi Harjadinata. Oto sorangan jadi pamimpin umum Koran Cahaya, hiji-hijina koran anu meunang medal di Jawa Barat. Oto gawe bareng jeung Jepang. Anjeunna jadi anggota Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Waktu Jepang ngayakeun pasukan pembela tanah air atanapi peta, Oto ngintunkeun putrana nu jadi jenengan Sentot Iskandar Dinata pikeun milu latihan peta. Waktu rek diwangun nagara Indonesia, Oto jadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atanapi BPUPKI. Kitu deui waktu diwangun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atanapi PPKI, Oto oge aktif jadi anggota.
Dina sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1845 sapoe sanggeus proklamasi kemerdekaan Indonesia disahkeun Undang-Undang Dasar tur dipilih pangurus negara. Nya dina eta kesempatan Oto ngusulkeun Soekarno jeung Muhammad Hatta pikeun jadi presiden jeung wakil presiden Indonesia kalawan aklamasi. Usul Oto teh disaluyukeun ku sakabeh anggota PPKI. Dina kabinet presidensial nu dipimpin ku Presiden Soekarno, Oto dibenum jadi menteri negara. Oto oge aktif dina ngawangun Badan Keamanan Rakyat atanapi BKR anu robah jadi Tentara Keamanan Rakyat TKR anu robah deui jadi Tentara Nasional Indonesia atanapi TNI. Dina bulan Desember 1845 Oto aya nu nyulik tur dibawa ka basisir Mauk Tangerang. Di eta basisir Oto aya nu mateni tapi jasadna teu kungsi kapanggih. Ku kituna dina tengah tahun 1850-an kalawan simbolis dijieunkeun makamna di Pasir Pahlawan Lembang Bandung. Sataun ti harita Oto dileler jadi pahlawan nasional. Diropea tina ensiklopedia Sunda kaca 465. Pancen hidup sangkan hidup leuwih paham kana ieu eusi riwayat hirup jawab pananya ieu dihandap. Anu kahiji, jabatan naon wae nu kungsi dicekel ku Oto Iskandar Dinata. Anu kadua, di mana wae Oto Iskandar Dinata sakolana. Anu katilu, naon nadarna Oto Iskandar Dinata. Anu kaopat, kunaon pangna Oto Iskandar Dinata dibere jujuluk si Jalak Harupat. Anu kalima, naon jasa Oto Iskandar Dinata pangna dileler pahlawan nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.